Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina video anu ayeuna urang meragakeun kumaha carana nyampur cat kanggo warna rarai wayang golek. Kangge warna kulit konengnya herem sareng bodas. Kaleresan di dia sim kuring ngangena cat mobil merek Pasconya mohon warna koneng warna beureumna ieu sareng warna bodasna ieu. Kanggo ngawitan warna koneng heula rada seueurnya. Warna koneng rada seueur ditambihan ku warna beureum sakedik. Ulah seueur teuing margi pami seueur teuing warna beureum engke warnana janten kolot teuing oren kitu tah warna kulitna. Diaduk-aduk heula nya warna beureum sareng koneng teh gitu dugi karata. Santos dikinten-kinten rata di tambihan warna bodas. Katawis di dieu warna kulit dipasihan thinner sakedik supados rada encer sami diaduk-aduk deui dugi karata pisan nu ayeuna mah dugi ka 3 warna ieu teh ngahiji. Mohon diaduk terus. Tah kaleresannya upami misalkan kirang ngora di ngoraan deui sakedik diaduk dugi ka 3 minggu malah ngadukna teh. Mohon nepi ka rata. Mohon. Tah ayeuna mah tos warna siap ditaplokeun kana wayang berarti. Nah ayeuna nya hasil penggalauan cat tadi dipulaskeun kana wayang sapertos kieu nya ieu kaleresan menuju ngecat ganda manah sim kuring teh.
Alhamdulillah atau sering saya geningna sapertos dia penampakan anak ieu teh teu acan di sablonnya neme warna kulit dasar. Mudah-mudahan manfaat kanggo sadayana. Mangga hatur nuhun ulah hilap di like di subscribe.